dasar-dasarna mah ku logika sederhana ge kahartos. Itu peryogi kemampuan nalar nu kumaha ada ku logika sederhana ge sarasna mah kahartos. Da tungtungna dunia mah mun teu ruksak nya beak kitu. Da sadayana nu aya di alam dunia mah tungtungna pasti ditinggalkeun jeung ninggalkeun pan. Lamun teu ditinggalkeun pasti ninggalkeun. Nah aya kitu di alam dunia nu teu ninggalkeun teu aya. Nah aya kitu di alam dunia nu teu ditinggalkeun teu aya kitu. Rek sakumaha dipikaresepna, rek sakumaha dipikanyaahna. Lamun waktuna kedah ninggalkeun ninggalkeun. Lamun waktuna kudu ditinggalkeun ditinggalkeun. Pan teu dipasihan pilihan dina lebah dinya. Da ku logika sederhana ge kahartos kitu. Nah aya kitu nu teu balik ka negeri akhirat teu aya. Rek mukmin rek kafir ge balikna teh ka negeri akhirat. Rek nu ngaji rek nu teu ngaji ge balikna teh ka negeri akhirat. Rek nu ngarti sifat 20 rek nu teu ngarti sifat 20 ge nah aya pangbalikan nu sejen gitu salian ti negeri akhirat. Tah mata kedah dilelenyepan deui, kedah di ngahajakeun di tapakuran deui gitu. Supados efek coplok rasa cinta karena dunia teh pasti gitu. Ketika diikhtiaran di lelenyepan, diikhtiaran di tapakuran, datang beryogikeun logika-logika anu rumit sarasana mah ku logika-logika sederhana ge relatif gampil kahartos gitu kan. Tungtungna dunia beak jeung ruksak, tungtung dunia mun teu ninggalkeun nya ditinggalkeun. Pangbalikan sararea kabeh ka negeri akhirat gitu. Kan dalil eta teh secara teoritis mah sanes barang baru ya. Ngan jadi hawa jadi rasa mah peryogi dilatih. Ai data mah cuk abdi dan nu ngaraji di masjid ge sabudeun urang secara data mah terangeun eta teh. Sadayana rek balik ka negeri terangeun sadayana ge kan teu jadi hawa teu jadi rasa. Naon margina tara dilatih kitu. Cekap dikupingkeun ka hartos tos we. Balik ka ditu poho deui gitu. Ta supados jadi hawa jadi rasa mah kedah dilatih. Kumaha cara ngalatihna teh? Nu tadi aya keneh kabita kana perkara dunia masalahkeun. Ulah dugikeun ka teu dimasalahkeun. Ngadaweung ningali naon aya jorojoy hayang kabita masalahkeun kodok cerek gitu. Nepikeun ka beunang sia teh saha gitu maksudna teh. Da fitrahna urang mah hayang balik ka negeri akhirat. Da fitrahna urang mah hayang gok penak jeung pangeran. Ai maneh teh saha ieu teh kitu. Tah kada duikeun ka tiasa ka cerek eta teh.